Saya Cihidar ngajak temen-temen buat subscribe channelnya Eureuy Bandung CDS ya. Pokoknya like, comment, share, subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa lebih update nonton video-video baru dari Eureuy Bandung. Cabe euy kermaha teh kieu cabe ya mengalah lah banu bogana ieu galak kesor galak Allah sistem mumpung eueuh nu bogana duh ieu di kebon teh wes ya hayang kieu di euy heunaheun euy boga kieu cacagan heula bersih ieu cabe loba sampu sakedeung deui bakal panen ya ieu uing ieu kela itu budak sanu ngalah cabe ku urang mah tingali digerawahkeun budak ieu mah kuman ieu sae jang abi anu melakan abi anu ngagemuk ujang anu panen aing atuh rugi ari kieu mah euy tadi maneh budak saha maneh teh euy can ngalaman dibere ketok sincan uing ha memang ieu ku tilu siki kan tilu siki ge ieu lamun dijual mah jadi imah ieu teh budak saha dirinya teh henteu mah ikut tilu siki kan nyambal jakeun si bapak juk teh sieun uing mah wara di dieu ye Cimande Cigonewah cincang keling 100 bapak ge ditungguan ku aing dihantam kabeh ieu geuh naon Adam maneh semanggi aya dan boga kebon nu dihareup nah make di kitu make ceurik ieu ngacengek tilu siki keur nyambal salah atuh maneh Jeble si galen jelu wae jeble. di mana si Mangna di mana tah didinya keur Geus kade eta mah no semangga eta mah ketelan sekurang ai urang lingis balak kitu ka aing anak aing mah nah udah mana si Mangna sok nu mana nu ngajiwir ka maneh teh itu manggial Kang tadi Kang kenapa Kang ya mun kumaha ieu teh budak teh sampai ceurik ieu tah kieu kuring mah resep Kang aslina ya Kang sok teu ngeunah kumaha kuring anu melak kuring oge kan Kang anu ngagemuk dipanen ku budak akang sok teu ngeunah kumaha rugi atuh di dieu tah sakalengan ieu teh aya kolotna rek dipapatahan parah atuh nya Kang abdi nyungkul dihaputeun perkawis murang kali ieu mun sabriji ngalanna maneh tilu tah tilu berarti ieu teh aya kolotna tanggung jawab kolotna sabaraha nih tilu nyari sebenarnya mah Kang Yon da tilu teh murah gitu maneh tong bae sosorongot ku aing dilingis ya sanes kitu aing Kang Yon aing teh suka terido sampai lebih ka ceurik ieu tadi teh kopi tadi dijewernya maneh ngalor bedog tadi ieu sok keur eta abi mah Cigonewah ieu Cimane sok adi yo jeung urang sanes abi mah tukang sok kudu kagacor ka dieu sok aduh Kang Yon dang ampun sia sok atuh ayo ampun urang tua oh kitu bah tah udah pada tua di pehulan Yon hampura abi hampura da sebenarnya mah kita nyaah ka jangan adam teh aslina tuh terek ngambekan kumaha ieu rek masihan artos jajan yang dam hampuranya amangnya da amang mah tadi ngajawernya mungkin hampura abi aslina tapi teh kawani sebenarnya mah hareupeun budak we gengsinya nya sok Adam duit teh kadikeun keur bapak beli rokok geus bere duit panuhun atuh oh hampura we saling hampuranya ayo yang dam bisi hayong cabe mang teh mah keur jang ada mah bahasanya ya siap nya da abi mah bagus orang beli rokok uing mah euy sugan telen budak Jawara coba ning mau linggis mun dieu kan sapat atuh beung uing urang teh jadi pura-pura bager tadi lamun bapana mah ku aing didengkek deui kada hareupeun kolot urang pura-pura bager duit jadi beak cabe ledis coba ning mun engke budak eta kadinya deui teh moal dicarekan urang sieun nah nasib ieu mah